hei lalaki anu boga duit ulah kena boga duit, ulah kena jag-jag, ulah kena kaset. Tadi nama aing teh rek ieu ka si Abang. Kita akan menduakan walau kilauan menggoda, kasih dan sayangku tetap utuh untukmu. Ayo mah pret moal aing mah. Tengah peting jumplang jempling di jujurung tah balik ka mana indung bapa geus eueuh aing barudak pahit rasa empedu tak semanis madu kau sirami air gula manis rasanya akan kemana aku membawa. Maknya anak abah buat kudu eleh nyeri kula laki ubarna kula laki makin ledeg semangat neangan dijalu aing mah namun akhirnya kau membuat luka aing boga dia lanang dipikir-pikir mah aing kudu bunuh diri gara-gara lalaki aing bisa 100 atau itu lalaki ada engek lain main nama semangat hidup. Oke teman-teman, sekarang alhamdulillah cuaca agak mendingan. Ini sama ini udah jam 8 juga ini. Hari ini kita akan mencari lagi magledek. Dimana kira-kira, karena saya tanya tetangganya, dia ke sini lagi, tapi kayaknya sekarang bukan ke kebun yang kemarin. Sekarang lagi ngarit katanya buat pakan kambing. Nah ini bekas kemarin. Aduh masih becek. Saya lupa nggak bawa bot lagi nih. Kemarin pinjam, tadinya mau bawa bot nih dari rumah. Kirain jalanannya udah lumayan, ternyata masih becek. Kita cari aja, mudah-mudahan ketemu, karena dia nggak ngasih informasi di mana tempatnya. Kita cari aja. Nah jalanannya itu seperti ini teman-teman, yang biasa dilewati magledek, licin. Sepanjang jalan, kalau nggak biasa ini bahaya, ini licin. Licin semua, becek. Nggak ada pelur-pelurnya. Menurut informasi dari tetangganya, dia beberapa orang sekarang ngambil rumputnya, rombongan kayaknya gitu. Nah 2-3 orang bersama tetangganya barengan. Bakalan seru nih kalau kita grebek. Hari Jumat berkah ini. Ini Jumat berkah. Aduh, ngeri-ngeri sedap. Jalanannya ampun dah. Sumpah dah ngeri dah. Iya. Ini padahal bekas kemarin. Masih kabut juga sih.
Masih ada kabutnya. Tapi sekarang nggak gerimis kayak kemarin, agak mendung. Udah ketemu lagi aja jalanan becek ini. Ya Allah, ya Robbi, jalanan becek. Ngeri sedap. Becek. Kita hauk-hauk, soalnya nggak tahu ini di mana ini. Ibu-ibu ini menggeledek ini di mana dia? Kita di atas, tar kita hauk-hauk. Oh. Agak kedengeran, agak atasan lagi nih kita hauk-hauknya, biar kemana-mana kedengeran. Saya nggak tahu kiri apa ke kanan ini. Ini ternyata dia, ketemu dia. Di mana, oi? Sana dia. Yang lagi ngalap bambu juga tuh. Eta awi ka tacok ya na matana. Nih buah lampeni. Masih perkembangan yang besar. Awas murag ta. Insaha orang sorangan wae. Hah? Sorangan wae, bisa. Oh. Ini oh. Palingan liwat tuh. Oi. Hah? Bisa dia sebelah sana dah. Kita lihat. Hup. Karena ada ting saha mana besti nak nyumput. Kerkurusuk-kurusuk. Anjir. Kita ketemu juga dia. Tadi anak-anakku lihat teman nih
Ya, ikut ceritan. Siap menemani? Siap menemani siang Anda. Di kemana tak karena botahan kayu peker. Tadi bapak tahan kamari hasil kiai hasil pohodo itu. Saha? Itu baru dah kempul sini. Iya kalau kanonggeng. Dia Besti. Apaan? Pelaksanaan sama mendukung nggak lihat tadi nama itu ada. Sana tiluan. Tidak sewanya kalau ngabur ke mana kalau woi. Dia mah disamporkan kok angkat kalau siluman sok mabur, kabur. Kayak di sekali antara. Apa kan? Kita mari ke apa tuh? Ini tengah sini juga. Kita mari ke anu. Kalau mah hadir nih, lain teh apa? Sahet nanyakeun eta. Heeh, matak oge lamun dibere jajampean teh tong sok dituliskeun, da sok harare teh apa. Al ilmu pisudur lapi sutur. Ilmu itu bukan di dalam tulisan tapi di dalam hati. Jadi hese maneh mah. Dan maklum ai pikiranna kumaha? Pikiranna oh sia mah da beli teh lupa beli segala. Beli teh panjang. Hese we pokona. Allahumma ajirni musibati ahlikni khairon minha motong kopi tulis kan ada ditulis mata salawat cara 50 balik ari tur teh nulis siri sedang tah di Eropa tah mata lamun urang hayang gegerah hees teh mata salawat lain wae ulah ngadu gantung sinetron kos ai ini kalau sahe gini ilmu semuanya barko Tuliskeun dina otak, tuliskeun ana. jadi heunan aya pangaosan teh dina otak teh urang ieu bengkul matak oge lamun ke pengajian kudu dengekeun lain ngarobrol wae ari ditanyakeun teh naon karah naon tadi teh heuh matak lamun erek ngaupingkeun ngaos montong mawat ceuli mawana cepil ai cepil teh cep nyempil kana di pikiran orang lain yang belum bisa bujur lain. Saya kemana tay? Iya, sekarang dia. Di luar atau air. Iya. Masa anda tongkol kita ke? Karena anda tanah paret dia. Sekamari kita panon, ini tinggal arorin kan itu. Kenapa menangis paret kan ngulihkan kan? Bagaimana? Kan kiai kenerangkan ngarecom ngecom Garosip. oh mendingan lain di tempat pengajian garosip teh ayo ditanyakan teh naon karah nyaho dan mana dengekeun kiai Aing mah dengekeun ngogosip gitu teu kadenge kurang ge kan heueuh cenah lamun urang teh rek ngiriman ka inung urang lamun ka inung urang mah binti lamun ka bapak bin ai ieu mah kusabab peureuh meureunna ngadengekeun teh nyebutna teh cenah jadi tibalik depan aing teh mah mung eleh hanteu ieu tanyakeun ka kiai teh aing teh kiai oge ajang awewe mah Allahumma gfirlaha kerjang lalaki Allahumma gfirlahu kukuh cuk manehna nama hanteu wah tinggalkeun ku aing teh terus aing teh kiai nanyakeun teu bener Allahumma gfirlaha yang awewe mah matak oge aing ngadengekeun ngaji teh kudu mawat cepil ulah mawat ceuli pan ceuli mah loba aya ceuli kapel ceuli kancah aing mawat cepil mah cep nyempil diingat dina hate urang teh dina memori otak urang teh ditanyakeun ke teh releng nyaho ieu mah ditanya huruf idare sabaraha hiji karena masih ngomong itu kadang itu sia genep
Ai dituduhkeun sok tarangeunahun teh. Mending kena cicing wae aing mah ngadit sorangan. Pengawasan sorangan. Tas ya apa kah jempe? Fokus mata fokuskan karena cukut hate pantengkeun kan urang teh di mana wae ge kudu terjadi cenah bibir teh kudu baseuh ku mata sholawat. Siang aja kayak ngetom kan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beak kurang aja. Ya beak kamari teh gagarawakan kan teh sore deui. Kamari teh gagarawakan. Puting kamarina teh gagarawakan gitu malam Kamis teh. Kamari teh gagarawakan di we Kamis burit. Teh teh sore gagarawakan di we. Siapa teh sok ngajauhan ka ieu. Ya mah kuaing di deukeutan hegister. Ngajauhan. Ya teman itu honcar pamil. Dede. Oh, si Dede euy kalaksioneun kabur abi teh cenah kajukut meureun. Usaha geuning si aki-aki. Si aki-aki Radin. Tuh kepanan aing teh keur ngadungkung ada TV bari nginum kopinya. Aya we ngaranna ngaliwat. Ibu teh kami demplu. Aing teh usap beungeutna. Kipar teh kan dosa eta teh. Udah mah demplu hok bodas kana. Aing teh dibalita, bari cekel beheungna. Yo, lamun pamajikan hayang bodas, pang malikeun skincare modalan teh aing teh. Ulah nyalahkeun ka pamajikan, teh pamajikan hideung. Rek teh hideung kumaha aing pagawean di babawa we kaleuweung teu rebun, teu panas di babawa we kaleuweung. Ayeuna manehna ngareret nu sejen kapada eta mah hirana anyar meureunna. Pada kakara datang. Apa aing jadi kaboy sok teh rugi. Nyoto dan ngalawan, tentang main nama ngalawan. Kali-kali deui cekan ternyata mata di rurat reret panorama. Tahu rasa we mah teh. Kuan teh teh diintip wae. Danana teh. Heeh. Ya biasa gitu masih aya cemburu. Cek aing oge badan boleh Desember dari sama Januari keneh. Cemburu itu tandanya cinta, tandanya berat, kilo tadi 12 kilo setengah. Lain 12 karat lain. Udah kurang oke awewe nyemulnya. Erek dirawunkeun rawun, dek dialuskeun alus. Coba lamun dibere modal mah mau skincare, bedakan pan baru kurang geus. Sarita wae mah. Hei lalaki anu boga duit ulah kena boga duit ulah kena jag-jag ulah kena kasep teh oge kena kasep mah kena luntur peot jadi aki-aki goreng patut teh mah geuleuh kena mun kena lama rek kieu kok ayo teueur ayo teh nyanyi ditilik digigir diharap ureuteut adi di dalam itu mangkot melenang painganeun aing si abah ka aing bangkeun abangkeun we da aing dilayak pake ongkoh aing lain nama ini ngisi aing nama moal aing mal elek we paling mah teh
Ini mah urang teh ulah urang dijajah ku lalaki lah. Lalaki bagian kasa urang kalimaan. Heeh. Daekeun lalakina. Oh. Oteng, beli engek, beli ahu, si dede kalah kalah kabur. Wah, dasar hari itu benar-benar kalah. Juga dibejakeun ya, kapan dulu nya. Penting geuleuh kan ku aing malah mun rek comel mah bibirna aya pangabutuh mah direrek ku aing teh. Panggilan dia ke RT. Ya, RT tangan. Kita mau olah. Udah nu aing mah kutang mah itu soe. Bagi nama aing teh rek ieu ka si Abang. Kita akan menduakan walau kilauan menggoda. Kasih dan sayangku tetap utuh untukmu. Ayo mah pret moal aing mah. Ketenangan deui aing mah anu alus berkumis jangkung. Berkumis putih. Moal aing hayang nu kana. Moal itu ketek. Moal aing mah ini mah. Moal dikasih hati ku aing mah. Dikasih hati boleh jantung. Iya, tentunya teh. Moal dikasih hati boleh minta jantung. Heeh, moal boleh. Urang teh ulah berang dijajah. Lalaki. Apa aing teh robah penampilan kitu? Nya robah atuh. Buuk keuknya. Make geuning kono kana di make rok mini. Di rok di eta nya kana diberi bonding. Lain disemuting. Anu aing mah disemuting mah bulu eta. Disemuting eta. Bulu tahun. Iya waktu udah ada geut aing kena abdi nya. Ayo. Panjang. Da lagu sia luhureun tah, sakade nyoto tah. Heeh. Ya ka dieu sakade tah. Iya. Sakade mah teh lah. Linting aing mah pokoknya aing pikiran ke teh na. Heeh, sok bubar ieu pakai ngalinting. Tempat sok ieu mah benar. Bisa kada cararaan gini. Heeh. Kalau jeung mangkap di dalam sana. Ngacermat aing di pikiran ieu. Eta ka mana si Dede telah kabur? Ai tadi teh ngajak uang 2 balik. Moal lain. Ya udah daek dajak leuweung anu kudu ajak ke kotaan. Geus karasa mendua mah. Aing moal daek dajak ke hujanan moal lain mah. Lamun diajak ke kota nek teh. Moal lain mah lain kasih ngora. Bungana lain Noel kana hate. Anek diajak ke mall kan. Pakani aing mah lamun geus di katual teh sok sehadena. Diajak shopping cenah. Diajak shopping paling 2 poean selagi aya kene sirana di lembur mah aing moal tenang di pikiran. Teu mana nama bodas teh pedah make bedak jadi bedak makos monyet mah sarua wae jeung aing. Heeh. Halus kana begitu sarabi jeung banget aing oge. Percuma sia gorengan manis mulut ai goreng kadut mah meni kana kawas aing kieu. Heeh, meni kawas aing kieu aing mah pojit jadi pais lain digoreng sia mah goreng pojitna. Bilang pojit mah komo. Tengah peting jumplang jempling di jujurung tah balik
Rek balik ka mana? Indung bapa ge geus eueuh aing barudak. Ya bohong, da ngareng-ngareng ngadel nu herang mah, angger ngareret mah tanah ge ah. Salat. Leungun kitu mah. Matak cik aing ge barudak, ayeuna mah kudu ganteng, kumisna alus, awakna jangkung. Tirojoy dae, komo iki mah kawas keur kawas rongsokan teh bisa ngalah duit nganyerikeun deui geuning teh geus ting teu boga salaki oge. Terbakar api cinta. Aduh suara ngabeak euy. Luka yang kuderita, derita hati yang derita. Tetes-tetes air mata sebagai pertanda derita yang aku bawa, duka dalam cinta. Pahit rasa empedu, tak semanis madu. Kau sirami air gula, manis rasanya. Kalau tak mau, jangan mengganggu. Kalau tak cinta, katakan saja. Biarlah semua ku tanggung sendiri, ku bawa serta hati yang sedih. Tereroreng, aing tobat. Cerita lama kau tutup saja, hanya menambah luka di hati. Keringlah sudah air mataku, terbawa arus lautan biru. Akan kemana aku membawa, ku pasrah saja, terserah diri. Kini semua tinggal kenangan hidup yang penuh penderitaan. Nyawa teuing atuh ka aing teh hol ngantoran duit. Lamun teu ngingetkeun kana geus kakolotan kieu mah kamari aing teh geus celung meureun aja. Udah mah nya anak abah buat kudu eleh. Nyeri ku lalaki, ubarna ku lalaki. Make ledeg. Semangat. Neangan di jalu aing mah. Neangan jalu jeung jukut. Ai jukut aing ka mana? Sia masuk geus mongkot teh. Wah, kamera wah. Istighfar wah, jangan pedulikan aku. Jangan mikirkan hati, jangan gitu wah. Sabar wah. Ayo mama minta nih, jangan lala daripada mikiran itu para religi. Kemana akan ku bawa derita hati yang luka, dendam benci karena cinta.
Walaupun emas permata, beribu kau kata cinta, namun akhirnya kau membuat luka. Ayo kali larangan. Jangan tidur. Tuh tadi tuh kumahan tuh aya keneh. Oh, tambang. Maulah penyelamat jiwaku tambang. Dipikir-pikir mah ayat kudu bunuh diri gara-gara lalaki. Aja bisa 100 atau itu lalaki. Ay engek lain main nama. Main nama lagi semangat hidup. Ini ngalabonteng ayeuna mah. Ngalabonteng. Abang. Langsung dia yuk siaga ay. Jalan emangnya. Ayo boga ayo. Ngayon luka aja sih kita bisa barang alam. Hai hai. Hai. Ayo lalaki jamu beletik di Koruan tani malam woy. Ayo lalaki di Koruan jamu beletik tani malam. Yuk. Lah, aku bintang. Ini jadahnya kayak belum peredan juga. Kemudian ada belum pangraya. Atau nyurung kan tuh? Ya hampir tuh dari mana dia? Kalau aing ah. Dia tadi hidup dikendalikan ke siapa kata? Itu yang ngandang beranak. Bilang, dia yang ngandang doma, dan doma. Ya ini masalah belum. Alhamdulillah, ada masalah mulai kita luar ini kudu nang kudu anak kudu ya. Oh, kenapa kesini kita tubruk jalan orang jalan. Aduh li, zaman saya ini mah pabrik kena kita dulu. Ngomong ting si ada teman tuan kain teh. Oh, nanti dia terbabu ya ini.
mah gara-gara marah motor kan dia teh. Ya lamun kan kuku-kuku mau amal ketika sih.